para kanca bari neraskeun hanca dongeng katunda cariyos nyambung judulna Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh parawargi muncak bagian ka-23. Harita teh Mang Menon keur ngobrolnya nyeritaan harita teh parawargi sadaya Mang Menon teh siga nu heueuh we ka Bahdurga kitu. Tapi sok sanaos memang eusina bener ge seueur benerna ngan sok di bawah heui kitu teh mangga urang teraskeun. Atuh kabeh ting barakatak saleuseurian malih Eyang Jayagiri ge nepi ka ngeh kai anjeunna gumujeng. Lain ku kitu aya teu sangka euy si Monyong pinter ngadalilna naon euy ceuk Ki Gandrung. Saheula tuing telur. Kieu-kieu uing teh pedaran mah santren atuh euy. Di Sidang Reret. Yan tara sakitu puluh urang santri nu santri Sidang Reret di uing we sorangan anu geus kapato ku mamajengan mah tuh. Jeung ku para ustad moal aya duana atuh si Menon. Edun sugan macoaheungna mah eueuh dua santri nu pangpinterna dina perkara eta mah. Pinter urusan ngaliwat ditumbang kepada wereum. Wah, si burung sia. Dayoh kapatutna sia. Keur irung berwes teh panjenengan dewe kok pinter kana kuro. Ayeung teh pinter kana ngaliwat. Komo atuh ngareyan budak santri awewe meureun euy beuki. Ih, perkasing sumpahna ge. Teuing kana ngareyan budak santri awewe mah tara kaliwat. Ah, si badua dasar nu gelo teu wihana keur. Munceuh kadinya yang sirana sinarati isah panas kana mangebul ceuk Ki Gandrung menyasa suka seuri babaraha katakan. Ari Ki Baraya geus ngalaman tumpak muding ceuk Ki Menon nanya bari ngareret Bahdurga. Geus keur leutik teh mal Bahdurga. Lamun tumpat muding paling resep kana nying ka mana nying hareupna? Nya nying hareup kana huluna. Kumaha nying hareupan bujurna? Yah, kawas lieur ani mah teu umum pakat teu tumpak muding nying hareupan bujurna. Kabeh nying hareupan kana huluna. Naon bedana tumpak muding nying hareupan huluna jeung nying hareupan bujurna? Da ceuk uing mah sarua wae. Dan tumpak nama mari ka hareup. Ka huluna ka hareup, ka bujurna ka hareup keneh. Nerteu? Oh lah hari malik mah sarua ka hareup ngan teu umum teh mupakat tumpak muding ka bujurna. Aduh, aing ngobrol pisan. Geus we sadura. Manggeus Durga montong dihaminan wae si eta mah. Ayo keur gede bulan. Suang urang katampian abis sing kabul wahir manten lohor ye ceuk Ki Gandrung tuluy indit katampian bareng jeung batur samalah mah Bahdurga ke kabawakeun. Nyati harita Bahdurga terus ngahiji cicing jeung Eyang aya Jayagiri kalawan terus ngalap ilmu panemu dina bag-bagan agama. Cag urang deuneun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui lalampahan Bahdurga jeung sagara katut nu sejen urang malikan ka perkara Sujai jeung anak buah nati sabadan naringalkeun Bahdurga. Anu mana Bahdurga kasoran tarung ku Eyang Jayagiri beuki lila sabeuki ngagalaksak ngagangsingan harta bandarayat-rayat diunggah pileburan. Kitu deui dina kagaranganana leuwih-leuwih ti Bahdurga guruna geus puguh ngarurujit diri awewe mah teu kaop mangih awewe ngora keneh komo bari alus rupa teu boleh diganggu paduli nu boga salaki paduli pangkat naon di mana aya awewe nu wani ngalawan atawa wani mertahankeun diri sok disiksa geus disiksa dipahak dipaksa di mana geus puas tuluy dipahala pendek nama kedengaran Sujai dina ieu carita eueuh duana jelema jahat beh dituna disebut jelema biadab lamun dikepung kurahayat di hiji pilemburan di mana teuing bisa beunang malah sok tara katingali ku nu mudag sabab parabot atawa nu disebut jimat Bahdurga dipaling ku manehna. Dina hiji poe Sujai jeung anak buahna tujuhan arinit ka hiji pilemburan nu maksud jeung tujuan tayalian lintang rek ngagangsing bandaraya. Harita wanci asar Sujai jeung sapada baturna geus tepi ka hiji patempatan ngadon reureuh heula sabab lumampah nu sakitu jauhna. Pok saurang anak buahna Sujai katelaki dalung mungaran nyarita bari campegohana peutang kalhaur. Lain bah, kuring mah di kamari inget we ka Bahdurga. Kumaha nasib nanyabahna terus dipalastra kitu? Kupang rasa kuring mah kana pasti Bahdurga teh palastra. Cob harita sakitu ripuhna ngayonan Jayagiri. Ilmu panemu Bahdurga ge eueuh nu mental geuning. Bahdurga nyiptakeun manuk gapra aya gagak. Aya kana limana kabeh malodar di kebutan ku sorban. Robah jirim jadi macan kumang teu dilang iles. Nyahan lain beja kaluhungan ilmu Jayagiri.
Padahal Bahadurga teh kurang kumaha ilmuna cekuring mahnya. Ilmu itu ilmu ieu boh di wuwuh waduk teu aku pakarang. Tapi ngayunan Jayagiri mah kuat karipu atuh. Sigana lamun urang teu buru-buru ngejat mah kana pasti urang ke bawah cilaka meureun. Disiksa bebeakan pokona disiksa we urang teh. Ceuk Ki Dalung make inget ka Bahadurga nu disangka nama pasti perlaya ngayonan Eyang Jayagiri. Padahal Bahadurga terus ngahiji jeung sagara turemi kolot ka Eyang Jayagiri. Lah paduhi teuing ai mah. Rek pondok umur rek panjang umur tong teuing mikiran diri batur deuleu sia. Dalung. Pikiran diri urang ongko jimat nu Bahadurga geus karawatan ku dewe. Da ayeuna kudu kumaha ka mana urang belang siar deui euy. Kalemur wetan geus ka Asra, kalemur kidul geus ka kulon peuting kamari. Ari kabelah kalera aya pelemburan kitu. Tuh ingat udah can sumawa kabelah kalera mah kuring bah. Tema Ki Dalung celengkeung si Suweg Mairan. Belah kalera ge aya pelemburan ngan teuing dina kaayaan rakyat nama. Nayan baroga ku harta bana atawa ngan rada jauh ge ti dieu aya kana lalakon sajam leuwih. Jaba jalanna rumpil. Jeung kudu meuntas walungan deui lamun jalan ronaan leuwih jauh. Moal teu tepi ka 3 jam atuh. Keun bae jauh-jauh ge tibatan kudu meuntas walungan mah. Pokona asal tepi bari hasil euy. Nyabah kajeun mapae jalan ronaan we keur naon jalan mabal ge. Ari mata kripuh mah sugan mapae jalan ronaan mah tepung jeung nu ngaliwat. Bari manehna barang bawa dahareun atawa duit pan bisa dipegat ku urang lain. Ceuk Ki Dalung Mairan. Oi, ayo urang mapae jalan ronaan euy. Sok ngeureuyeun deui euy bising kabur buruit. Sugan we di ditu aya warung urang ngopi heula. Mayar-mayarna kitu mangke we boga duit bayar teu boga santongan congo bedog ge kana irungna nu boga warung. Moal teu ngagarabag atuh. Tema Sujai ngan kana kitu we kalakuanna teh. Satiap asup ka warung ngeboh dahar boh ngopi di mana teuing daek mayar. Lamun ditagih ku nu boga warung batan mayar ku duit malah mamayar ku dampaleungeun. Bari hari teh daganganana diringkid kabeh. Geus kitu mah bring arimit deui ti eta tempat terus mapai jalan ronaan. Ki Dalung jeung Sujai harita teh ti hareup diringkeun ku baturna genepan dina laleumpangna ti garedig bangun anu rurusuhan tur teuneng ludeung tayaka keung sigana teh. Geus pugu ari Sujai mah sasat geus meunang panggembleng ilmu ti Bahadurga kalawan geus ngarawatan parabotna. Duka geus sabaraha puluh meter jauhna di tempat anu dipake reureuh tadi. Punceng his di belah wetan aya saurang lalaki keur leumpang bari nyolenangkeun jingjingan lama. Bangun nu dieusi. Dina pakena teh eta lalaki matak pihinaeun sajabat ti tatamalan di bubuh karucel. Pangawakan cengkrang beungeut konea siga nu kakara hudang gering. Si horeng si mana horeng. Lalaki nu tas balik jajaluk atawa musafir menta dahareun jeung duit. Parang harita Sujai ngareret ka belah wetan atuh reg Sujai ngaraneg kalawan nyarita. Kudu euy, kabeneran aya batur keur ngungkung ti belah wetan. Siga-sigana barang bawa dina jingjinganana euy. Gancang pegat keduaan kalawan penta babawaanana. Lamun teu mikeun kidi cek Sujai kalawan teu hararese. Si Diwal jeung si Suweg tinggal digerek megat lalaki nu tas musafir. Sanggeus deukeut tur adu hareupan digeretak. Kisila eureun sileing pokna. Reng eta lalaki teh eureun terus mureleng kana beungeut si Suweg. Kalawan nanya rada ngageter bangun sieun. Aya naon Ki Badaya? Naon dia ge molan? Tanya Suweg teugeut. Dahareun Ki Badaya lain barang ieu mah. Dahareun menang jajaluk. Bohong. Si Suweg ngarebut cingcingan. Ki Badaya sing karunya ke mamang lantaran mamang jelema sangsara. Ulah dibarawa Ki Badaya. Ceuk eta lalaki lumengis. Dewek teu nanyakeun meunang itu meunang ieu. Pokona setiap manusia nu ngaliwat ka dieu bari barang bawa kudu diserenkeun ka kuda. Ngarti? Ayahna we Ki Badaya sing karunya ka mamang. Sing karunya pokna bari ranggah rek nyokot jingjingan. Keur kitu selenteng Sujai nyampeurkeun. Sanggeus deukeut pok Sujai nyarita malah make jeung seuri sagala. Hahaha kadala sia. Bagja temenan euy si laing teh nu ngaran si Dodol teh nya. Cek Sujai apaleun ka eta lalaki nu kasebut si Dodol. Si horeng odoy urut anak buahna Sujai kalawan nu dititah nungguan hiji sasaungan ku sagara jadi kata langsara. Nya bah kuring Dodol hampura we bah kuring teh ampun.
Cek Dodoy kontan ngeleper sabab teu sangka baris tepung jeung urut dununganana. Nepi ka kitu-kituna si Dodo disangka ku dewek masih laing mabur manggih kasedangan deui. Tapi buktina kala si garu gelo sia. Da euy budak kuronan teh euy teu burung kapanggih geus eta. Pogo gari manusia nu gablek dosa kat carak leleg mah euy sok gancang nyebutkeun ampun. Nyebutkeun menta dihampura sia. Lamun teu kat carak leleg mah cadu kana ampun. Haram menta dihampura deuleu. Aduh ampun bah. Sing karunya we ka deui kuring. Boga dahareuna oge menang musafir sing karunya we bah ka kuring. Cek si Dodo lu mengis bari carindakna. Aduh bogo we dewek makarunya kasih laing. Nah tu si laing make mabur si Dodol. Cing ka dia sing deukeut ku dewek dibere tanda mata. Cek Sujai kojengkang si Dodol ngadeuketan. Nah atuh ai geus deukeut geus namput cebet beungeut si Dodol digigit. Aduh ampun bah ampun. Si Dodol ngaguak ampun-ampunan bari nungkupan beungeut. Sedeng Sujai bener-bener malaratna ku dadasar kamanusaan jeung dadasar agama. Harita si Dodol tuluy disiksa kuat ka kokoloyongan. Cebet beungeut tuluy digitikan nepi ka gareuneuk. Irung boborot ku getih. Capuk poyongkon si Dodol moyongkon ditunyel hulu angeun aku siku. Jabron. Punukna dibanting ku pigulang leungeun terus nyuk seruk kana tanah. Sakitu si Dodol ampun-ampunan ge para wargi sadaya. Tetap kalaka tuluy diluluh sirahna beletuk awak ditajongan kuat ka gogorentelan. Regeyeng awak si Dodol diangkat meuni sagiriwil pisan. Da pugu awak cengkrang sanggeus awak si Dodol aya dina siraheun. Geblung dibebeutkeun meninga geblung. Harita teh para mitra teu beda nangkam asak murag tina tangkana. Para mitra kaum dang geus kitu mah awak si Dodol nu keur ngodupung teh dibalikeun. Sanggeus nangkarak jadana ditenjrag. Si Dodol ngaharekeng bari awakna melenting. Gelak-gelak tina sungutna ngaluarkeun getih. Atuh si Dodol teu bisa walakaya amekanana geus ngenoran. Panon geus mulan getih tina sirah terus-terusan kaluar kitu deui tina sungutna maseuhan dada. Nyaan Sujai telengesna teh luas ngakaya anak deungeun nepi ka si Dodol teu usik teu malih ku rosa-rosana panyiksa ti Sujai. Namoy ini teh keun sina diroweng ku anjing. Punah keur dewek sakitu ge. Teu kudu dibere sanyawana da geus moal aya harepan panjang umur euy. Sujai jeung anak buahna Arinit bari jeung si Suweg mawa jingjingan nu dieusi ku sangu sabungkus. Kulub sampeu jeung kulub caleus aya 5 siki jeung ngaduit 3 benggol ladang si Dodol musafir. Duka geus tepi ka mana harita Sujai entas nyiksa. Heuleut sawatara menit torojol aya saurang awewe buukna dirumaikeun. Semu galing muntang kalawan tarangna dibengker ku lawon hideung. Pakaian ruwak rawek ampir orat lamun ditingali kana sareatna mah pasti disangka awewe nu gelo. Roh kahanapna rarawing temong pingping. Sanggeus eta awewe nepi ka si Dodol nu keur ngajoprak kebeg si awewe bangun reubas malah ngagerendeng kieu. Hah? Ngasa ieu meniruk sakieu? Bangsat kitu pada nyariksa tawatas gelut. Eta sirahna meni baloboran ku getih. Aduh. Nyaan biadabna keur manusia hirup keneh kitu. Pokna tuluy cingogo kalawan ngarampaan dada. Karasa renghap nama aya keneh ngan geus kendor. Teu kungsi sawatara menit kerlak atuh si Dodol nepi ka hanteuna ngaleupaskeun nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk eta awewe ngusap beungeut si Dodol sabab panon beunta. Bari geus diusap mareup atuh peureum si ganusare korejat awewe teh ngorejat nangtung tuluy ruak lieu. Dina sorot panona meni buringas taksiran nempoan kanung anu nganiayana. Teu nolih kana layon nganjleng weta awewe teh luncat ka lebak terus satengah lulumpatan. Taksiran hayang nyusul anu nganiaya si Dodol. Eta awewe geus teu mikirkeun sieun kacugah ku cucuk atawa ku beling. Terus ku kurubutan kanu barala bari panon rarat reret semu giringa giras jaringas. Kalacat naik kana tatangkalan meni saterekel pisan alahbatan tingkahna lalaki. Datang ka luhur tuluy culang cileung. Barang ngareret ka tebeh kidul di tempat anu negrak hanapeun tangkal baru aya 4 urang lalaki. Keur ting barakatak sareuri bari ting celebek ngaropi kulub sampeu jeung taleus. Tayalian kulub sampeu jeung taleus meunang ngarebut ti si Dodol, meunang musapiran. Si Horeng si mana Horeng lalaki nu keur saruka seuri teh anak buahna Sujai. Sedeng Sujai jeung si Dalung katut si Suweg keur areuweuh di hiji sasaungan anu pernah nalebakeun teh keur dipake caricing ku opatan.
Sorosod eta awewe nu nyerangkeun tina tangkal kai turun tuluy ku kurubutan kanu bala ngadeukeutan ka anak buahna Sujani reg eureun tuluy nyalingker di barung ku panon manco kanu opatan teu beda ti macan keur ngintip mangsa kabeneran si Jiwal ngomong meni atrana keur kadengieun ku eta awewe di mana nya euy menang rezeki euy teu kudu mandi subuh we heuh di mana we lumayan ngadahar kulub sampo jeung taleus ieu meni asa seul teh beuteung ngan kejona ulah di dahar euy bising kidalung nanyakeun ari si abah mah euy tara karohan ongko cek si Jiwal atuh pok si Aspal ngomong lain ku kitu deh khawatir ya euy ku si Dodo meni teh sirikna jungkal jumpalit disiksa ku si abah tapi sakituna bongan manehna make kabur lamun teu kabur mah can tuh nya ngasiksaan di si abah euy aduh abah anon teh terus paeh we na ge euy dek khawatirna teh waktu dibebeutkeun meni teu beda tinangka asak murag tina tangkana ngagebluk sirahna baloboran ku getih moal kabawa dosa mah kitu urang sararea euy dah nah make ngingetkeun kana urusan dosa peda ieu anu ngahakanan sampo jeung taleusna si dosa we sadan mah ye luweh kulub sampo jeung talus sasat menang musafir ti jalma nu disiksa tadi rek dosa rek hande pokona mah beuteung keusian ngingetkeun kana dosa mah lapul euy matak paeh lang layeuseun teh mah si Jiwal bari celebak harita teh ngahuapkeun kulub talus meni cacamuilan da puguh anu ngobrol tariknya pasti kadengieun tur atra ku awewe nu keur ngadedengekeun pasireun anu keur ngobrol kerot huntu awewe ka kerot bangun gemes beungeut teu beda ti rupa tambaga pinapsueun geus narejel gerendeng awewe ngagerendeng jeroeun dadana setan sia iblis manusia biadab sia manusia nu deuheus ka setan sugan mah rajin menang lebokeun ngarebut ti jalma nu musafir tur jalmana dikaniaya ulah samat kaniaya sia begu aing nu baris males patina ayo jalma nu dikaniaya ku sia sanajan aing kasebut jiwa awewe moal miris pegat pati rasakeun sia iblis bajingan sia kitu dina gerentos hate awewe bener-bener leber wawane manehna luncat sarta suku kenca katuhu ngajejek kadua sirah sedang leungeun kenca katuhu ngagitik kana puceuli anu duaan duka kumaha tengeulan eta awewe rosa naker siga anu di barengan ku tanaga jero atawa tanaga batina dibarengan ku ilmu anu kacida ahingna buktina opat urang lalaki tingkoloyong siga hayam kutongun samalah si Jiwal kuat ka ngakuak terus kokoloyongan bari nungkupan daun ceuli kakiti pok eta awewe nyarita bari ngajegah sok sia maju kabeh begu keparat sia manusia nu karanjingan ku setan iblis manusia biadab kabeh ge rajin meunang lebokeun ti jalma nu musafir bari terus dikaniaya ku sia maju sia iblis cek eta awewe kukubu tur basa-basana kasar gariha terus pepetak gebrehkeun gerak jurus-jurus meni hebat naker ngaso heula para wargi ngaso para wargi kaum dangu gilak si Jiwal jeung si Aspal kitu di baturna anu duaan maralik bari masih keneh lalieur urang ajar si awe gelo anyar sia dasar nu gelo sia ngadonang ngagitik ceuli aing nyingga ka dieu sia goblok lamun lain gelo direcah sia ku aing nyakal we nu gelo cek si Jiwal harita teh panyangka nama eta we nu gelo dumeh make pakaian ruak rawek ampir orat memang aing sarehatna atawa kadeleuna kudu kitu patut siga nu gelo tapi hakikatna waras tur eling deuleu dibandingkeun jeung kanu karitu patut mah ukur warugana siga manusia aya siga manusia bener tapi hakikatna jeung tabiatna leuwih-leuwih ti nu gelo malah payus disebut manusia bajingan manusia nu mibaraya ka setan idaji latnatullah emal eta awewe leuwih kasar cucungan aker sia tarewak euy urang recah aku sadaya euy ciat si Jiwal jeung baturna nu tiluan ting seureudeg nyarerang bari rek narewak eta awewe ngan orokaya nu rek ditewak leuwih cingceung sakilat ngajaweul juralit eta awewe nu ditewak ku opatan teh jujuralitan dina sirah celek napak deui kana taneuh nyampak aya tukang nu opatan barang si Jiwal jeung baturna maralik teu kanyahoan eta awewe cukup kesit manehna loncat ka hareup bari muterkeun awak marengan suku sabelah diangkat jabron
Kan ada si aspal cungkal si aspal ngajungkal kilak si Jiwal Malik salabar si Jiwal ngirimkeun gempuran pereup menibang baraan siuk klep awewe kesit ngalalapkeun sirah bareng jeung kitu suku kenca ngejat ka tukang sedeng si kunoto gana kekemplong atuh daek teu daek si Jiwal meyegeung sedeng nuduaan mah dijejak beungeutna atuh duana ting dayagdag pelesur eta awewe ngajaula si garek hiber sanggeus aya dina siraheun anu jadi lawan punuk nuduaan tadi tekukan kalawan langsung dua sirah lawan diadukeun dayagdag dua nana ting dayagdag samalah nusa urang terus duludag dali deug bangun ulang hari si Jiwal jeung si aspal nu tas nampa bantingan suku teh gentak maralik sarta si Jiwal terus nyerang ngagunakeun leungeun adina kaayan lemor bari huthead kitu deui eta awewe terus ngayakeun perlawanan nakisan tenggelan si Jiwal. Si Jiwal jeung awewe lawana silih taki silih serang dua pigelang leungeun ting gerduk diadu jeung suku pada lincah marengan lugat legotna awak ka sisi kagigir jabron si Jiwal ku waktu ieu hasil mere tenggelan kepang keuna kana tarang lengah eta awewe ngalengak malah rada mundur harita teh si Jiwal para mitra nyusul deui ngirimkeun tenggelan nu cukup rosa keuna pisan kana dada bareng jeung kitu si Jiwal nyepak suku nu jadi lawan daek teu daek eta awewe teh ngajungkal nang karak bengkang berakatak si Jiwal suka seuri babarakatakan karasya sia ku tulang beheung si awewe butut awewe gelo sia tak ulah nyoba-nyoba ari kasa kalalaki teh ai geus kitu kumaha teh pan karasya ku tulang beheung sorangannya ye 1000 kali aya kawani 1000 kali gede wawaneng ge awewe mah tetep we awewe bikang moal bisa nyaruahan lalaki ongko awewe mah teu pantes kana gelut pantesna kana nyamal nu ladok atuh maturan monok ka lalaki celana deui salabar euy dewe heula we nu rek ngabagiakeun lauk euy mangkading aduh kadeulna mah kulitna bersih euy pakena mah keun we ruak rawe ektur karucel ge dalin ngarah pakaianana ngarah mosot teh eusina euy munal jiga mah aduh nyaan ieu mah euy walai duana sugan mah euy dasar nyaan mangkading urang geus bila teu pangi-pangi aduh cek si Jiwal bari ngojeng ka ngadeuketan ka awewe nu maksud jeung tujuanna marek ngagadabah ka dirina na atuh ari deukeut ai cekuk eta awewe teh ngajejek mamarasna si Jiwal meuni satakerna puguh we si Jiwal meuni pal alata di dagor hulu ngadon koko wowongan bari popoyong kodan juralit awewe nu ngajejek mamaras teh ngajuralit ka tukang kalawan langsung nyerang bari ngaluarkeun sora siup cedak beungeut si Jiwal nu keur pepeyegeungan dibanting ku suku daek teu daek si Jiwal ngajungkel geledag sirahna ngageledag kana batu keur kitu disusul tepus dada si Jiwal dihujanan ku dua juru sakemaran luka dibarengan ku elmuna naon eta tenggelan awewe kacida matihna harita si Jiwal terus ongkek bijil getih gegelek-gelekan malah teu bisa hudang-hudang acan korejat si aspal jeung baturna nutas kabeunangan ting korejat sarta langsung nyarerang ti kenca katuhu nu maksud jeung tujuanana rek ngakitik sira nyaan eta awewe dina karikatanana lain lumayan harita gentak mundur salengkah kalawan ngebrehkeun gerak hap-hap luncat dua pereup ngajol kaluhur kalawan teu mis deui notog kana gado nu jadi lawan trek lengak si aspal jeung baturna ting lalengak juralit awewe teh ngajuralit leungeun duanana kana taneuh suku rancung keur kitu dampal suku duanana ngajejak deui mamaras lawana nya teh rek ripuh kumaha sasat dijejek mamarasna tur dibarengan ku tanaga rosa tapi ka si aspal gagara bagan atuh baturna terus tibebeut nang kuban kilak awewe Malik kabireungeuh baturna si aspal nu hiji deui ka karacengkat eta awewe ngaluarkeun sora bari luncat suku sabelah nojer ka hareup cedak aduh nu kakara cengkat kontan ngaguak terus dadayag dagan keur kitu dipino disanasibkeun jeung baturna nu tiluan mamarasna dijejak cakuk jari jeung nu jadi lawan jajari jegan bari leungeun nungkupan mamarasna puguh cengcelengan nu barawe terasadaya dijejak mun dibuburi lengan panonna siganu atuh lila-lila semut ceuleuyeuk lamun ceuk basa barudak ayeuna mah cenah matana teler nepi ka akhirna bruk rubuh patumpuk-tumpuk tiluan ngan si Jiwal nu misah teh manehna mah sisi gawir bari hahargungan ngaso heula para wargi ngaso saha ye istri teh para wargi mangga keun asa sing sabar we boa saha mangga ngaso heula ngaso.
Para mitra anu mulia, geus kitu mapok eta awewe nu tas tarung ngayonan opat urang lalaki teh nyarita di barungku amekan ngahega. Tarasakeun sia ku tulang beheung sia manusia kaparat deuleu. Jika beleg cecengos sia manusia biadab. Meni asa sangeunahna sia ngahina abongkenna ka jiwa awewe ngarekan pisan kana kekeset. Samaruk lalaki wae kitu nu leber wawanen teh nu palinter teh. Memang keur jiwa awewe sok aya kasebutna lemah, paling bisa kana nyambel jeung ejo iwujuh cimata. Tapi awewe di awewe nu kumaha deuleu. Sanajan lalaki gitu pinter kabeh, teu leber wawanen kabeh, ari syariatna siga manusia tapi hakikatna jarahat leuwih-leuwih ti jelema owah. Manusia lebokeun tetelo kabeh geus sia mah. Kajeun hayang barang lebok, ngarabut lebokeun jalma tukang musafir. Bari ragana dikaniaya. Sia lamun aing teu inget kana amanat ti karuhun, sigana disapat-sapatkeun geunggerongna kabeh ku aing. Ngan aing inget kana amanat ti karuhun. Kasebut ka manusia anu ngakukeun boga agama mah teu diwenangkeun maragatkeun nyawa sasama manusia deui. Tapi sakituna oge aing geus ngarasa puas, ngarasa sugema bisa mulangkeun ka nyeri anu dikaniaya ku sia. Bangsat-bangsat kaparat manusia nu mibadaya ka setan. Bisi sia geuna panasaran hayang males ka aing. Geura teangan aing nu ngaran Santiwangi deuleu. Ku aing moal burung bising hareupan masing tepung di mana-mana ge. Aing puputon Aki Kalajaya nu maguron di tatar gunung leuweung tiis. Kitu ceuk eta awewe nu tas tarung ngayonan opat urang anak buahna Sujai kalawan ngakukeun nyaeta anu katelah Santiwangi di tatar leuweung tiis titisan puputon Aki Kalajaya. Duh, si horeng para mitra ya. Naon hubunganna jeung Mang Jaya? Ai hubungannya Aki Kalajaya. Ya hubungan jeung Mang Jaya. Paling seetik sarua pada A gitu. Aduh, padua pada AA cenah mah urang teraskeun para wargi sadaya. Kitu ceuk eta awewe nu tas tarung ngayonan opat urang lalaki anak buah Sujai. Kalawan ngakukeun ngaran katelah Santiwangi ti tatar leuweung tiis. Teu lila Santiwangi ngaleos ningalkeun opat urang urut lawan. Tapi harita Santiwangi teu kebat balik ka panganyerkanana, malah balik deui nempo layon si Dodol. Sanggeus tepi regeyeng layon si Dodol dipanggul meuni sagiridi bangun hampang ngeunaker. Ongkohan awak si Dodol cengkrang ari katamah-tamah nyi Santiwangi lain awewe sabongbro. Sasat geus kagembleng ku ilmu panemu geus kapatri ku pangarti ti saurang aki-aki nu katelah Aki Kalajaya. Sageula ngadadarkeun perkara nyi Santiwangi nu mawa layon si Dodol malikan kana perkara Sujai nu keureuh dina sasaungan jeung di Sidalung katut si Subeng kakara kalaluar samala Sujai ngagegero si Jiwel. Tapi waktu digegero aya kana 2-3 kalina teu nemalan-nemalan acan. Kitu deui ngagegero si Aspal Jempe. Abong kena geus kuat adat batan warah ceuk paribasana. Keur Sujai meuni gampang pisan datang amokna. Babari ngulit bawang dumeh ngagegero anak buahna teu naremalan. Marantau kamarana cenah manusia teh. Digegero aya kana 2-3 kalina eueuh nu nemalan saurang-urang acan. Neangan lebokeun kitu atawa malolor. Cing teangger nyedalung. Lamun nya keur malolor tong asa-asa tajongan huluna. Gancang ditu, ini bisi kaburu poek di jalan. Lamun malolor banjur ku cai tuan. Cek Sujai teu hararese. Si Dalung ini trek nempo baturna nu opatan. Harita teh para wargi sadaya. Barang tepi kanu dituju gebeg si Dalung ngagebeg. Rewas sabab ningali baturna nu opatan tinggal oprak. Samala si Jiwel make jeung gegerungan sagala sirah baloboran ku getih kitu deui irungna. Waduh, kunaon batur? Ngadon ngajaloprak kitu ulo-ulo eta si Jiwel baloboran ku getih. Sirah ge eta. Cek si Dalung bangun rewas bari gancang disampelkeun kalawananya. Jiwel? Kunaon si lain-lain? Aya kajadian naon ha? Red si Jiwel ngareret bari bluk harita nyuuh deui. Sirilik si Dalung nyamperkeun ka si Aspal sarti gegeronya si Aspal beuntak. Aspal? Kunaon ieu teh kunaon? Tanya si Dalung. Rajeun si Aspal nemalan teu puguh ka hartina bari panon pepelean kawas budak nu cacing. Anu balangsiang. Anu dewek euy ayo. Naon sia nu eueuh teh Aspal? Sing balik ngomong teh. Aduh nya balangsiang eta jimat dewek aduh.
Alah Kris dewek, aduh, sebab tadi ditajong ku awewe, aduh, ampun. Si Asfal atuh gero si Dalung. Ngagegero Sujai kalawan teu hararese Sujai jeung si Suweg nyalampeurkeun. Da ditinggang di teu ditajong ngawarasna teh atuh para mitra jumadil. Kris aing cenah kawan. Aya naon deui Dalung? Tanya Sujai bangun kaget. Ieu bah si Jiwal meuni baloboran sirahna ku getih. Ditanya teu daek nemalan anggur ngurupung. Nanya si Asfal teu buku kartina, si Tunge jeung si Timbul teu usik-usik. Waduh. Naon cenah? Moal margat nu ngaliwat begitu terus tarung. Asa piraku si Dodol males mah kadugaeun ge moal sabab sakitu ripuna atas menang nyiksa dewek. Jiwal, udah sileh ha? Cing udang euy, udang. Cek Sujai kaget campur ruas ningali anak buahna ngajaloprak. Kulisik si Jiwal ngulisiknya beunta kalawan ngareret. Geus kitu maksakeun maneh nguniang hudang kalawan nyarita sorana rada harosos. Waduh. Aduh, bah, sirah kuring meni asa bejad, bah, aduh, ya nyanyi, mun geus teh mah bejad sirah asa bejad, wah, jeung hulu angen seueur, aduh. Si Jiwal sungar sengir bari nyekelan angen, sakapeung ngarampaan sirah nu getihan. Eta kajadian naon euy? Bah, tadi waktu kuring jeung barudak keur ngaropi kulub sampe bari ngobrol, teu kanyahoan kulub sampe dijejak. Sirah kuring aya nu ngajejak jeung sirah si Aspa anu ngajejak ti tukang. Barang diliuk saurang awewe teh jaha ting urang mana. Da sakakar tepung make pakaian ruwak rawek hampir orat. Geus kitu terus kukubu kalawan nyerang ka kuring. Nya ku kuring diayonan, tapi asa kakara deuleu wawanen jeung kapinteran eta awewe. Dina gerakan cepet naker di boga tenggelan anu lain lumayan. Dihurup ku tiluan geus linghas. Rubuh-rubuh soteuna jejak dadana ku kuring. Sanggeus ngabobengkang ku kuring dirontok, maksudna rek ditewar, diteken sekek. Kakara gerek ngarongkong teu katitenan, dampal sukuna nojer kalawan keuna kana eta bah. Aduh, kana teuin kuring, aduh, kana cengcelengan. Puguh kuring gagara bagan. Keur kitu ngabanting sirah, akhirna kuring asa tebuh deuleuan atuh. Terus ngagerbut mana hulu angen seueur, mana sirah asa bejad. Atuh kitu deui si Aspal kokobobongan kajejak memarasna. Itu si Tunge jeung si Timbul kabanting puh ceulina meni geus terusena rongeng. Nyana sakakara mangga awewe model kitu. Ari ningali syariat mah si gelo bah. Nu pakaian rarawek jeung karucel. Tapi dina kapinteranana sugan malain lumayan. Aduh, teu kuat ku seueulna bah meni asa nyelakkan hulangan. Nyan kakara nyun hulu. Mangga awewe model kitu mah. Cek si Jiwal kakara nerangkeun kitu. Di barung kureng hapranyug bibir sungar sengir. Memang keur Sujai dina waktu kiwari kasebut sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa ngan henteu we elmuna luhungna. Tapi pangarti atawa ilmu manehna lain dipake kana jalan tutulung, malah dipake kana jalan kajahatan jeung kana kamaksiatan. Da dipake tutulung kanu cilaka mah samodel anak buahna nu opatan teu bisaeun, batan ngubaran mah malah nu opatan ngadon dicalekan. Dasar goblok sia KBG. Mani eueuh nu sababenduleun sia. Kalau berdegulna we kayan teu beda bolon rolek hulu. Teu beda keuyeub apuk sia. Pira ku awewe sahulu teu katewa kodaman man kobatan sia Yuni. Teu uyahana keur sia ngerakeun ngawiwirang ka diri aing. Keur naon sia ngagarubung bedog ari teu digunakeun mah karidu-ridu. Mara aksi sia ngagubung bedog teh mending ngagalober kitu curing sia. Teu kitu gorokeun kadinya kana genggerong masing-masing. Adi kada baranghakan pagemul-gemul pagede-gede yang genggerong. Kurang seetik ngomong. Si belagung si bodoh sia. Komo lamun ngayonan singa moal teu bijil jeung pejit-pejit ngorang-ngorana sia. Naam dalung urang ini teh. Keun si jurig masih darpa di dieu. Sujai terus ngaleos dituturkeun ku si Dalung jeung Subeg. Tapi si Jiwal ge jeung baturna nu tiluan naluturkeun da sieun ari ditinggalkeun mah. Bari maksud jeung tujuan Sujai tayalian rek ngarahar tabana nu dipilemuran ngan walahu alam ka mana nu rek dituju ku manehna. Malikan kana perkara Nyi Santiwangi geus anyog ka sisi walungan. Reg teu turun regeureun tuluy turun ka walungan bari masih keneh mamanggu layon si Dodol. Sanggeus rada tengah sok layon si Dodol dituna kana cai
Geleyeng layon setik-setik maju bekilila bekitari. Datang ka jero karelep layon ngerelep. Bari harita Nyi Santiwangi ngucap keuna alhamdulillah geus kitu mah Nyi Santiwangi balik ka panganyerkan. Kasampak saurang aki-aki pi umureun kurang leuwih 80 tahun. Tapi dina waruga masih kene cangker, huntu rempeg kene atuh panon awas kene. Kana aksara Arab kana awas ngan buuk jeung janggot geus camut-mut teu beda ti kapas. Kalacat Nyi Santiwangi ungah kalawananya meniliri. Ngadamal naon calik wae di luar eyang? Keurniis Nyai. Tas di mana atuh mun hampir satengah poe ngidar teh. Eyang mangarasai hariwang ingis kumaha onam jeung eta make baju ruak rawe kitu. Kumaha lamun tepung jeung lalaki moal teu era temenan. Wangsul amangan eyang bari maksad bade ngala daun kawung kanggo eyang. Mana atuh daun kawungna? Mawi teu ceos eyang ngalana mah jalanna mete tos meunang kareuwas. Tema Nyi Santiwangi gek diuk dina babalean awi. Kumaha? Pangdengit teh tas meunang kareuwas? Laras eyang tos meunang kareuwas. Eta tas manggih naon atuh kareuwas teh? Tas manggih naon kareuwas urusan naon? Na aya nu rek ngagagu ka diri Nyai. Aki Kalajaya neuteup seukeut kana beungeut Nyi Santiwangi. Sanes aya nu bade ngaganggu ka abdi eyang mung tadi dicaket pajaratan Mbah Mangala hingga saurang pameget ngajoprak barang dibujengan katingara lain raksak gertihan kitu deui mastakana baloboran mangkaning salirana ali cengkrang harita mah waktos ku abdi disampeurkeun tiasa keneh ngarenghap barang bade diteros teras ngantunkeun atuh abdi teh teu terang saha-sahana sareng kunaon margina. Mungku timuru abdi mah pasti we anu nganiaya ku jalmi jahat sapros kurampok. Kumargi abdi panasaran teras disusun. Ceuk emutan teh sugan we tiasa kapenakan jahatna. Nah dugi ka hiji tempat kalacat abdi naek kana tangkal juar. Barang ningal ka palebah-lebak aya pameget opatan nuju caralik dihanapeun tangkal lebakeun gawir. Atuh engal abdi turun deui teras diintip ti kacaketan kinten-kinten 10 meter tebihna ka eta opat pameget teh. Ka kuping nuju ngobrol saleuseurian nu diobrolkeun teh sanes. Tos ngarebut tuangeun ti saurang nu musafir kalayan teras disiksa. Cuk saha teh? Mun saur nu saurang eyang. Ai geus kitu. Kumargi abdi ngaraos panas kana caritaan si jalmi. Engalna carios abdi luncat. Kalayan ngajejek punuk dua urang pameget dugi ka nyaluksruk. Tos carengkat deui ku abdi ditangtang sadayana kalayan dijejeleh di sia-sia. Tos kitu mah derwe abdi ngayonan opat urang pameget. Mangkaning jarangkung badag ceuk nu bohong teh mah kumisna ge segede-gede bitis. Dikersakeun abdi ti bebeutna karak bengkang barang nu saurang bade ngarontok ka abdi ku abdi dipilih diinjek etana. Naonana? Sumun etana. Oh etana teh naonana? Aki Kalajaya beuki tarete sabab can ngartieun. Ngaso heula para wargi. Ngaso. Para mitra kaum dang, harita Aki Kalajaya talete sabab can ngartieun. Yang mun kudu dibejer beaskeun nya. Nyi Santiwangi mesem tuluy ngaharewos meuni siga nu sieun kadengieun ku batur. Padahal eueuh sasaha deui atuh Aki Kalajaya seuring ngaheheh meuni siga nu ngeunah. Harinya ieu meuni syekh udang ngernakeun. Ngadone ge pada bos batu. Aduh, moal teh nyengir temenan meuleuh Nyai. Sanes nyengir deui eyang malih dugi ka abrag-abragan. Komun saurang mah panonna ge teras pepelean misalantad selontot eyang. Tunuheun sugan pepelean teh Nyai. Aduh. Nya ari si Nyai. Aduh, ampun ari si goreng patut teh kitu kumaha? Tos ngajoprak mah terasa dikantunkeun mah eyang duka ayeuna mah duka kumaha. Ari eta nu maotna di mana? Nya na teh layonna mah dipalitkeun ka walungan jaran bale dikubur ge di ngumah nguburna jalan teh aya pacul sareng atos majeng ka sonten.
moal naon ku abdi palikeun kawalungan eyang. Moal jibatan diantep mayo bising aya anjing. Sanajan dipalikeun kawalungan atawa ka laut jadi kubur ge ukur jasadna ari sukmana mah tetep balik ka Maha Kawasa. Cung ka ditu gerakan tampian bising kaburu magrib. Heug disalin bajuna tong make baju ruak rawe kitu samping aya kabaya aya heug pake keur naon diantep da moal anakan. Cek Aki Kalajaya jerut Nyi Santiwangi turun tuluy katampian bebersih nu teu kanyahoan Batara Surya geus rek ngiles datang mangsana magrib. Sabudeur madhab geus reup-reupan poe atuh gaang geus mimiti di sarada reang dibarungku sora tongere tinggal kolear mata kelar. Komo lamun tumrapna kanu keur nyangga tungara atawa keur prihatin mah boh ka jiwa awewe boh ka jiwa lalaki moal teu nambah-nambah nalangsa. Akhirna reup sabudeur madhab jadi poe kateureuy ku beleg-begna mangsa peuting. Ceuk paribasa teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan. Da puguh panganjerakan Aki Kalajaya sabudeurna pinuh ku rupa-rupa tutubuhan. Soradang daunan ting keresek ting korosak katabaku gelebugna angin peuting. Hawa karasana tiis kawantu di pagunungan. Komo nyedak kasubuhnakeun matiris teh teu katulungan. Asa nyelecep tembus kana tulang tongong. Tapi keur Aki Kalajaya jeung Nyi Santiwangi siga nu teu karasa tiris sabab geus manukna lamun manukna teh mah. Peutingna pada Aki Kalajaya jeung Nyi Santiwangi salat magrib. Gek Aki Kalajaya diuk di tengah imah dina kulit embe bari kelepus udud padudan. Nyai, cing aya cai haneut nyai, eyang hayang inung. Aya eyang ke bade sareng gula kawung. Sok ari aya mah pangurudkeun sakalian. Temal Aki Kalajaya koloyong harita teh Nyi Santiwangi ka dapur nyician cai enteh daun jayanti kana batok paragi Aki Kalajaya nginum tuluy ngurud gula kawung di wadahan kana piring seng. Kalawan teh sakumaha lila Nyi Santiwangi mawa cai jeung gula kawung kana dicag dituna hareupeun Aki Kalajaya. Hanya kata aya bubui sampeuna eyang tulisan bubui sampe mah raos temenan. Aduh puguh we, aduna bubui sampe jeung gula kawung mah nyai. Tibatan jeung roti nu eueuh mah mending bubui sampe ngan hanya ka eyang teu ngarabut di pipir. Mangkaning sampe alus nu di bibir nyai tuh muyutuk jeung semua amis deui. Temal Aki Kalajaya suruput nguyup cai haneut meni nyuruput. Cag batokna dituna tuluy nyusutan kumis ke kabaseuhan. Ayeuna para mitra ngabubui sampe langkung modern. Nganggo aluminium foil. Kitu atuh modernnya para mitra informasi teh. Aku kabur mah para mitra sadaya bus teh sambut teh dibubuinya. Kitu bade dipasai ke lamanga kitu nya. Bade henteu teu sabios-bios kitu. Itu nu saya mah teu dipesek, dibubui langsung. Ayeuna mah nganggo aluminium foil para wagi. Dinten sabada dipesek dibersihan bungkus ke aluminium foil si sampe teh kitu deui karapi badang geus kitu dibubui sugan waduh edun para wargi sadaya. Janten henteu deui katutung kitu henteu deui katutung ngan muyutuk ka sami we muyutuk nama. Aduh dan cenah ieu naon teh bau-bau habuna rada kirang. Pada anu matakna teh aromana teh bau habu para wargi. Da eta bau habu memang da ku modernna sok aya nu robih ate. Dimodernkeun aya sakedik nu robih kitu. Ai soal muyutuk nama anggar ngan bau habu leungit kitu. Sedengkeun kan aroma habu teh para wargi kalintang pisan matakna ieu nambihan sumanget kana tuang. Mangga we geura ieu. Ayeuna ieu beas we nya. Beas teh upami urang nyangu kitu telah kitu nyangu. Nganggo suluh. Dina ieu nganggo seeng kitu para mitra nganggo aseupan, nganggo suluh, benten sareng hasil tina rice cooker kitu. Benten para wargi sadaya aya ambe-ambeuna aya aroma-aroma nu benten. Tina suluh nu dibeulem teras ngebul ka luhur, rupina aya aroma-aroma nu nempel kana sangu. Atanepi kumaha teh para mitra prosesna dugi ka akhirna aya rasa seungit benten sareng hasil tina rice cooker. Mangga para wargi sadaya mangga aduh itu namina ge informasi. Ieu we kana dahar meni nyaho pisan jeung Mang Jai. Iya teu da naon deui para wargi sadaya. Urang mah ada katuangan nu araraheng ban teu biasa bangsa kana ieu.
rincikan teu biasa urang mah parawargi nu eta we katuangan atos biasa na sangu deui kitu atuh cenah soal bubui sampe atos teu aya ieu nama di umum mah sesami larina ge bangsa bubui sampe bangsa kerak inti terus teu aya pada katuangan anu araredun teu parawargi sugan mah mangga tuh parawargi sadaya urang teraskeun namun ngaso heula nya ngaso heula lah bilih bade tuang mangga aya bubui sampe mangga nyangakeun bade naon we teu nyangakeun lah kumaha saena aya parawargi naon-naon nyangakeun bade ngaleueut bade ngarot bade ngopi heula mangga bade ngaso heula mang jayana ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui. Aki Kalajaya suruput nguyup cai haneut anu nyuruput cag batokna dituna tuluy nyusutan kumis kabaseuhan eyang rupina parehuma moal kantos saminggu deui ge tiasa diala. Oh syukur we atuh geus waktuna mah di mana geus kaala jual ka pasar duitna beulikeun kana samping atawa baju keur nyai. Eyang mangga diical sagala saperos nu panen ageng wae eyang. Puguh we ali lain panen gede mah eta we bisi nyai hayang boga salin ulah make baju atawa samping eta deui lamun seug eyang jag-jag gede mah eyang kuli ka kontrak sangka nyai gini ngan kumaha we kaya eyang batan sakieu geus tidak kararempo bati hate hayang make nyai sedeng nyai kasebut murah keneh tu resep keneh barang pake nu mata keug nyai sakali-kali masing daek liar kadayeuh atawa bedieu nama ka pasar. Aki Kalajaya semulu mengis mangkarunyakeun ka Nyi Santiwangi dumeh boga pakaian 3 potong jeung nu tadi dipake rok geus rarawek paragi ka kebon. Bade naon deui atuh da kedah amengan kadayeuh atanapi ka pasar mah eyang nah abdi kedah kukurilingan di dayeuh kitu. Nyi Santiwangi bari mesem ari nyai lain kudu kukurilingan di dayeuh atawa di pasar nyai atuh sugan we diparengkeun kudu maha kawasa meunang pijodoeun da piraku nyai saumur-umur rek lelengohan bae onaman mah ari nyai boga salaki aya nu baris tanggung jawab aya nu baris makean ngotok ngowo wae di leuweung marek iraha meunang pijodoeun pati-pati eyang dimangsakeun rumpak caringin janari tengah peuting ge teu panasaran sababnya geus aya nu tanggung jawab ongko perkara umur mah teu bisa kaukur ku jelema nyai saha nu nyaho isuk pageto atawa peuting ieu yang dipundut ku maha kawasa na nyai teu hayang bumen-bumen samodel batur geuning sok aya paribasa kieu nyai hapa-hapa ge ari ranggeuyan mah piraku rek hapa kabeh pasti aya nu benerna cek Aki Kalajaya ngagelendut nyarita Nyi Santiwangi nu hari tadi titah nyiar pisalakieun hari Nyi Santiwangi dicaritaan kitu ku Aki Kalajaya anggur melenguk teu lemek teu nyarek duka melenguk keur mikir digugu entongna Aki caritaan Aki Kalajaya duka ngarasa bingung pijawabeun atuh pok Aki Kalajaya tumanya kunaon nyai anggur ngahulang di bawah nyarita ku eyang teh pok nabari terus netep kana beungeut Nyi Santiwangi nu keur tungkul teu kunaon eyang mung eta we milari pijodoeun teh boh istri boh pameget teu gampil kitu bae sareng saha jalmina boh istri boh pameget anu teu hoyong laki rabi saja bisi itu asa piraku abdi kasebat jiwa istri kedah nyorog-nyorogeun nyalira maka pameget mah isin temenan atuh eyang saja bitih itu milari pijodoeun mah teu dapon suka tanapi dapon bogoh wae kedah disarengan ku kanya sareng tabelana kangen naon gaduh bojo ge ari sakinten bade saheureuyeun mah tanapi ukur kajurung ku suka sareng bogoh wungkul mah kapan saur eyang ti payu nyaurkeun perkawis suka sareng bogoh rajin laas rajin bosen nang upami lapadanya mah pada deudeuh masing duga pakotrek iteuk ge sangem paripaos tara laas marginya sareng bogoh benten kalih ti eta mah sakinten aya pameget nu sukaeun ka abdi nu kaayan batan sakieu teu aya kagaduh sangem coagnya mah dipandang rupa teu goreng patut-patut acan dipandang kadunyaan teu malarat-malarat acan estu sisip harti tuna basa sanes babasaan tangtos we ku eyang ge kauninga
nanging ari abdi nyebatkeun moal gaduh salaki mah henteu eyang bilih anjing jaga ning geto menak pijodoeun. Insyaallah upami aya pamegat nu ridho nu miharep ka abdi kalayan moal ngaraos kaduhung tur nu bade silih pikanya matang tos dikenalkeun ka eyang. Cek Nyi Santiwangi tatagna keur dina basa-basana tur merena. Maksud eyang lain kudu dapon wae ngan ieu mah sugan aya pijodoh Nyai nu barisnya atur bela. Ari saukur saheureuyeun mah tawa saukur rek nganteur kapuasan hate keurna naon eueuh gunana eueuh hartina. Ku dasar kitu mudah-mudahan Nyai sing buru-buru menang pijodoheun. Kanu barisnya jeung bela disagigireun ridho mi hukum Nyai. Sahanunya isuk ning geto Nyai manggih pijodoheun sabab tadi ge jodoh mah eueuh bedana sa model pati. Kalawan Allah nu nangtukeun kitu deui bagja jeung cilaka. Nyaan keur aya mangarasa bunga bari jeung bagja. Lamun seug Nyai diparengkeun geus boga jodoh bari katungkulan keneh ku eyang. Moal poho keur eyang manyatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Masamalah teu sirikna unggal waktu eyang naneda ka Allah. Sangka Nyai buru-buru menang jodoh tak kitu. Nganya kitu Nyai di mana geus aya pijodoheun kudu sing ati-ati tur taliti. Ceuk paribasana teh mah ulah kabobodo teh ulah kasamaran rasa. Nu dimaksud ku eyang kudu taliti tur ati-ati teh lain kana perkara boga jeung henteu urusan kadunyaan. Tapi kudu taliti tur ati-ati teh nyaeta bisi aya lalaki nu geus rimitan nu hartina boga anak pamajikan kajaba lamun lalakina lengo boh bojang boh duda nu ditinggalkeun maot ku pamajikanana. Cing hadieu cai teh Nyai dah para wargi sadaya harita atuh ayang kalajaya menta cai barang geus disodorkeun cai suruput ngaleueut mun dibangun anu nikmat geus kitu tuluy nyokot kurudan gula kawung atuh cenah regot deui nginum puguh we kurudan gula kawung disusul ku cai teh tinan teh Jayati teh keur panas keneh atuh hanit keneh puguh karasa meuni nikmatna keur sabada ngaleueut harita teh para wargi sadaya atuh eyang kalajaya tuluy cumarita deui. Ya dibalikan deui ku eyang nu dimaksud ku eyang kudu taliti tur hati-hati teh lain kana perkara boga jeung henteu urusan kadunyaan. Tapi kudu taliti tur hati-hati bisi aya lalaki nu geus rimitan nu hartina boga anak pamajikan. Kajaba lamun lalaki lengoh boh bujang boh duda nu ditinggalkeun maot ku pamajikanana. Sarebu kali Nyai suka atawa bogo ge ulah ari kanu boga karidu mah kasebut boga anak pamajikan. Da sangeunahna sajongjona oge boga salaki kanu ridu moal bisa jongjon moal bisa lalugina. Malah matak ngadatangkeun pidorakaeun matak ngadatangkeun karibeuhan. Lamun teh mah aya lalaki nu mikah hayang ka diri Nyai bari nyebutkeun duda atawa lalagasan kudu jelas dudana. Kudu jelas lalagasanana. Lamun saksi teh mah aya saksi aya bukti eta lalaki bener-bener lalagasan atawa duda. Sabab sok aya lalaki nu boga anak pamajikan ngakukeun delengohan ngakukeun duda dumeh kusuka teh ka urang. Ari heug isuk page tong ngurumuy pamajikanana bari ngirit-ngirit anakna. Tapi lalaki gitu kitu kabeh tukang ngabohong ka awewe da awewe ge sok aya nu nyebutkeun teu boga salaki teu boga anak bari boga eta mah kumaha lalaki atawa kumaha awewe alias kumaha jelemana. Aya deui lalaki nu ngakukeun jadi sudagar jadi bandar atawa pagawe kantoran kasebut jelema jeneng. Ari eung diintip-intip teh kuli manggul tukang lintrik atawa kuli jadi badega. Leuheung keneh ketang jadi kuli manggul atawa badega narajang jadi si Hardolin tukang lintrik. Ngakukeun boga itu boga kieu pagawean ngalintrik ngakukeun turunan jalma beunghar heug sarua jeung urang eueuh kaboga. Pan sok aya nu kitu oge. Para mitra sadaya waktosna kawujeng se